Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun deui sareng Mang Dendi dina channel Mang Dendi channel ya. Alhamdulillah Mang Dendi dina sonten ieu bade ngadongeng gitu tanya anu ngabantun judul dongeng na teh nyaeta Muja Ka Siluman Bagong. Tah ieu teh bagian anu kahiji cenanya. Tah ieu karyana nyaeta karya Gakudi ya, karya Kang Gakudi ti sahabat FB. Kumaha cenah teman-teman rekan-rekan ieu dongeng Muja Ka Siluman Bagong teh hayu tah urang kupingkeun ku sararea deur Oding jeung Sukri teh sosobatan ti keur sakola ti SD tur nepi ka SMP. Kabeneranna teh duanana oge sarua henteu nuluykeun sakola ka SMA. Sabab kolotna pada teu sanggupeun keur ngabiayaan. Oding jeung Sukri kiwari geus nincak kana 21 taun umurna teh. Arik pakasaban Oding unggal poena teh kana ngangon domba bogana juragan Ajum. Sedengkeun Sukri nu jadi laden kuli bangunan ka proyek. Dina hiji poe Oding teh diajak badami ku nu jadi indung bapakna. Puguh we reuas kacida harita teh. Pok harita Oding. Aya naon mak meuni reuas ieu teh abi mah ceuk Oding harita. Teu kudu reuas ujang. Kieu ieu teh kamari juragan Ajum datang ka dieu rek menta tulung ka emak jeung ka bapa. Yen manehna keur bingung cenah, ceuk Bi Uyum indung Oding nu dinyakeun ku salakina nu katalah Mang Oleh. Naha bet menta tulung kumaha cenah mak? Apaan urang mah batan sakieu. Harta eueuh duit teu boga, ceuk Oding harita. Laina naon sujang ari maneh apa henteu ka Neng Anis? Tanya Bi Uyum. Oding ungeuk harita teh. Neng Anis anak bungsu juragan Ajum mak nu keur kuliah di kota. Kumaha kitu mak? Make jeung nanya kitu sagala. Tanya Mang Oding, tanya Jang Oding harita kanu jadi inungna. Apana Neng Anis teh ayeuna teh cenah mah keur kakandungan. Malahan mah kakandunganna teh geus nincak kana 2 bulan, ceuk Bi Uyum. Kumaha mak? Keur kakandungan. Nah, habet bisa kitu cenah apana can kawin Neng Anis mah? Tanya Oding meuni colohok harita teh. Nya memang Neng Anis teh encan kawin, tapi manehna ayeuna teh geus kakandungan. Nya kumaha caritana mak make jeung bisa bet kitu nya eta teh. Kieu cenah Neng Anis teh kakandunganna teh alabatan geus disarean sagebrug jeung nu jadi beubeureuhna, alias geus ngalakukeun pagawean anu teu uni. Akibatna Neng Anis reuneuh ti heula. Tema Bi Uyum harita. Astagfirullahaladzim. Nah atunya bet Neng Anis teh siga nu teu boga agama wae meuni kumawani ngalakukeun pagawean anu teu sanono, ceuk Oding beri kerung harita teh. Cenah mah bebeureuhanana nu geus ngageuleuhan ka Neng Anis teh kabur teh ka mana, ceuk Bi Uyum bari neuteub seukeut ka Jang Oding harita teh. Kabur teu tanggung jawab pisan atunya eta si Brokokok teh, ceuk Oding. Bi Uyum harita ungeuk. Tok deui harita Bi Uyum.
Nya bener teu tanggung jawab pisan Juragan Ajum bapana Neng Anis. Kungsi nitah ka Neng Anis sangkan ngagugurkeun wae eta kandunganana. Tapi Neng Anis nolak. Juragan Ajum ngumahakeun ka emak jeung ka bapa. Sangkan maneh cenah Sujang daek ngawin Neng Anis. Cindeukna mah keur nutupan wiwirang lamun dina hiji mangsa kakandungan Neng Anis beuki ngagedean. Moal karageteun meureun tatangga oge lamun beuteung Neng Anis beuki ngagedean oge sabab boga salaki cek Bi Uyum harita ngobrolna panjang lebar harita teh. Duh, jadi kuringnya anu ngawin Neng Anis teh keur nutupan wiwirang kitu mah. Asalku ngarareunahnya ari nu beunghar mending ngababarikeun pisan kana pasualan model kieu teh. Najis teuing mak lamun kuring kudu ngawin Neng Anis nu jelas-jelas teu bener kalakuanana. Tembal oding harita tandes harita teh. Sujang nyaah ka nyaah emak ujang kudu daek nulungan Juragan Ajum. Emak era ku Juragan Ajum rek dikamanakeun beungeut emak lamun ujang embung nulungan Juragan Ajum ceuk Bi Uyum harita. Naha maka jeung bet era ari emak tanya oding ka Bi Uyum tuluy ngareret ka salakina. Mang Oleh surti harita pok milu nyarita. Jang oding nya wayah na we tong kapalang nulung ujang kudu daek ngawin Neng Anis. Saenggeus Neng Anis ngalahirkeun mah pek teh teuing rek pipirakan deui oge ceuk Mang Oleh teh bapak sambung jang oding. Ngadenge omongan Mang Oleh kitu teh oding mending ngahuleung sabab teu mais sabab teu meuleum manehna bet katempuhan kudu ngawin Neng Anis nu nyata-nyata teu bener kalakuanana. Dina kaayaan kitu oding nangtung tuluy ngaleos kaluar ti imah. Mang Oleh jeung Bi Iyum nempo oding kaluar teh ti imah langsung pak pelong-pelong. Teu lila ti harita jung Bi Uyum oge ngilu nangtung tuluy leumpang nuturkeun oding kaluar. Sedengkeun oding harita gek diuk dina bangku panjang nu aya di buruan. Bi Uyum nu harita geus aya digigireun oding pok nyarita. Sujang kunaon ari maneh diajak badami teh kana kainit kaluar lain heugeregepkeun heula apanan kolot teh butuh jawaban ti maneh ceuk Bi Uyum harita. Bingung atuh da mak kuring kudu ngajawab naon jeung kudu ngajawab kumaha. Terus terang we dina danget ayeuna mah kuring can hayang rumah tangga. Nya ari kitu teh mah Sujang emak oge ngarti tapi sakali ieu mah emak teh nya ibaratkeun mah ngenta tulung we ka maneh. Sabab lamun maneh henteu daek ngawin si Anis nya budak Juragan Ajum tangtu Juragan Ajum baris ngayakeun balitungan ka emak. Balitungan naon gitu ari emak? Ari Sujang pan meureunan apa maneh oge 2 bulan ka tukang imah jeung harta urang teh duanana beak pan geuningan dihakan ku seuneu. Tah lamun harita henteu gancang ditulungan mah diibere nginjem duit ku Juragan Ajum. Atuh derek ti mana keur urang mah Jang. Ayeuna boga imah deui oge kos kawas ayeuna. Ceuk Bi Uyum harita. Oh gitu. Jadi lamun kitu mah
abdi tema meureun rek dijadikeun pamayar hutang atuh ari kitu marima biuyum harita ungeuk teu lila pok deui biuyum teh sujang cing karunya we atuh ka emak nya kumaha deui atuh da tulungan we emak sabab lamun lain maneh nu teu daek ngawin ka si Neng Anis biaya urut ngabangun imah teh aya bahan ditagih ku Juragan Ajum tapi lamun maneh daek ngawin si Anis eta hutang dianggap lunas cek Juragan Ayum ge kitu kamari ngomongna ka emak duh matak jangar kana sirahna ge mah euy cek Ayum harita beri ngahuleung terus ngagerentes dina jero hatena lamun kuring teu daek ngawin Neng Anis atawa kuring ngawin Neng Anis hartina geus daek ngorbankeun harga diri tapi sabalikna lamun teu daek ngawin Neng Anis tangtu oge si emak kudu gancang mayar ka Juragan Anis jumlah hutangna teh layan saeutik aduh cilaka kaya kieu mah cek Oding harita ngomong sorangan biuyum jadi gagaro teu ateul ngadenge anakna ngagreyem gitu teh gitunya sanggeus dipikir dibulak balik nya atuh akhirna jang Oding teh kapaksa we nyangupan kana naon pamenta nu jadi inungna. Biieu mani atoh pisan basa ngarenge yen Oding daek ngawin Anis teh. Sanggeus kitu mah biuyum terus bebeja ka Juragan Ajum. Yen Oding daek dikawinkeun ka Neng Anis cenah. Saminggu ti harita Juragan Ajum teh ngayakeun pesta kawinan antara Neng Anis jeung Jang Oding. Ka itu ngerongkah harita pesana teh sabab ngondang wayang naoge wayang golek jeung dangdutan sagala rupa sagala ditangkap. Kurang leuwih meureunan jam 11 peuting saenggeus beres tatabuhan jeung hiburan nu aya dina hajatan harita waktu teu karasa aya kurang leuwih mah kana jam 11 peuting Juragan Ajum nyampeurkeun ka Oding nu keur diuk dina sofa anu aya di tengah imah. Apok atuh harita Oding euy wayahna lamun maneh rek sare di gudang montong sakamar jeung si Neng Anis. Sabab sabenerna mah dewek teh euy teu satuju Neng Anis dikawinkeun ka maneh teh. Ieu mah bubuhan keur nutupan wiwirang we. Itu bisi si Neng Anis ngajuru budakna bapaan. Tah perlu dipikanyaho nya kumaneh lamun orok Neng Anis geus brol mah engke ka alam dunia. Maneh kudu gancang nyerahkeun Neng Anis. Ceuk Juragan Ajum beri muril-muril kumisna harita teh. Puguh we atuh Oding meuni ngarenyag bakat ku ngarasa ruas jeung kaget harita teh. Bari jeung garo-garo teu ateul pok atuh harita Oding nyarita deui. Keke heula kumaha ieu teh maksudna Juragan cek Oding harita masih keneh ngomong nanti Juragan udah meureunan manehna pan gawe di dinya gitu di Juragan Ajum. Asa kira ngartos abi mah tanya Oding. Heuh sontoloyo dengekeun yeuh kumaneh
maneh dikawinkeun ka budak dewek teh nyaeta kasih Anis teh ngan saukur nyan diwara deuleu alias bobodoan. Jadi sia eueuh hak sare sakamar jeung si Neng jeung si Anis ngarti meureun kitu cek Juragan Ajum bari nunjuk irung Jang Odin harita teh. Pok deui atuh Jang Odin. Oh jadi kitu nya 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 nya. Pahartos atuh ari kitu mah Juragan. Tapi wayahna Juragan ge kedah apal yen sagala rupi persyaratan ngeunaan ieu pernikahan sadayana oge sah kitu. Hartosna kan aya wali, aya saksi, dua mempelai kalayan ijab qabulna tos dilaksanakeun. Hartosna abdi entos sah janten caroge Neng Anis. Abi gaduh hak oge sareng kawajiban salaku caroge katuang putra. Cek Oding harita tandes ngomongna. Teu bisa kitu euy. Sakali teu bisa tetep teu bisa. Sia montong mun kumawani ngadeuketan si Neng. Cek Juragan Ajum beri ngagoroan si Juned harita teh jalma kapercayaanana. Juned ka dieu euy. Dah si Oding teh bawa ka itu ka jero gudang, kerem di jero gudang. Ulah nepikeun ka bisa kabur cek Juragan Ajum harita. Nitah ka Mang Juned anu kapercayaanana atau si Juned harita gancang nyampeurkeun ka Oding terus habek we harita. Careham Oding ditonyok pru atuh Oding teh harita namru tuluy digusur terus dikerem di gudang harita eta kitu geuningan pamirarsa. Kumaha cenah lajengna ieu carita muja kasiluman Bagong teh keun dina dinten enjing atunya urang pedar deui kumaha jujutanana nya gitu dina bagian anu kaduana.